Simkuring Fitria Aulia Rahma, Guru Bahasa Sunda di SMK Negeri Hiji, Arjasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi dina dunya atikan dimanfaatkeun pikeun media pangajaran. Asup dina pangajaran basa Sunda. Salah sahiji udagana nyaeta sangkan siswa leuwih mikaresep diajar basa Sunda. Tangtu bae siswa bakal leuwih gampil, praktis, tur bisa diakses di mana bae. Kumaha larapna teknologi dina pangajaran basa Sunda? Kurang kawitan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha damang sadaya? Alhamdulillah, kami sahur. Katinggal nama tos saragam sadaya nanya. Kumaha siap diajar bahasa Sunda? Siap. Upami siap cobi diparios heula. Karapihanana seragamna, kerudungna maka dicek. Saya agak saat akan diajar, ayo orang sasarangan ngadua heula. Ngadua di kawitan. Ngadua rek saya hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumargi dinten ayeuna urang ngalih kana pangajaran enggal. Cobi aya nu emut teu minggu kamari hideuk diajar materi naon? Minggu kamari diajar materi naon? Dongeng. Kelas dongeng? Aya nu masih emut naon hari dongeng teh? Tapi Rosa, Dongeng teh nyaeta karya sastra anu ngandung unsur pamuhalan atanapi teh asal akal. Lantas bisa dina lowongan minggu ayeuna hidup baris lampi materi nyaeta ngeunaan rawi. Supados hidup langkung konsentrasi ibu gaduh estiki. Siap-siap ya. Enjing. Siap. Konten. Enjing. Siap. Konten. Emprang gelar orang sadaya. Parantos konsentrasi. Ibu gaduh kawin Sunda tapi anu ngahadeulangkeunana teh nyaeta bule. Ya, bule-bule kawin lagu Sunda ku hidup diragapkeun ieu kawinna mangga. Kumaha kataji teu kurintonan lembe? Kataji. Katajinya resep teu? Ieu teh mangrupa kawin Sunda senang manis tapi dihadeulangkeun ku bule. Ya, kawin teh mangrupa salah sahiji kabudayaan urang Sunda. Urang ngaraos nya kawin urang dihadeulangkeun ku bule. Tapi kana salajengna nyaeta ieu bade ngadugikeun ngeunaan kompetensi dasar dina ieu lowongan. Kahiji nyaeta kompetensi dasar teh membandingkan bentuk, struktur, aspek dan kebahasaan teks kawin Sunda klasik dan modern. Lajeng indikator pencapaian kompetensina sabada hideuk diajar kawin, hideuk teh diperedi pikeun kahiji ngaidentifikasi unsur-unsur umpama kawin. Lajeng cobi naon anu aya dina emutan hideuk saupami hideuk ngadangu atanapi minggang kecap kawin cung. Cobi imah kawin teh naon? Laguan Sundaku
teh mangrupa lalabuan Sunda. Contoh-contoh kawin cik nolek. Kakak. Kabogo jauh, Bu. Sabilulungan, Bu. Nah, garis kisahnya kamu jauh sambil lulungan. Eta kalebet karena contoh-contoh kawin. Tak kubagi tadi sama teh contoh kawin teh nyata salah sahijina sambil lulungan. Ayo nama urang ngahaluan sasarengan kawin sambil lulungan. Hiji, dua, tilu. Sabilulungan dasar gotong royong. Sabilulungan sifat silih rojong. Emprah gelah apa urang. Alih kana materi. Aya warangan kawin. Kawin teh tadi leres pisan saur saha tadi teh? Pina. Kawin teh nyaeta lalabuan Sunda. Leres pisan ya. Kawin nyaeta sabang sanding lalabuan anu aya di Tatar Sunda. Unsur-unsur kawin teh aya dua titik. Aya adegan lahir sareng adegan batin. Aya 5. Tapi ieu sadayana ku ibu moal di jelaskeun mati engke hidup bakal ngagunakeun games football dina nalungtik unsur-unsur kawin atanapi adegan lahir sareng adegan batin. Ya. Nu kahiji aya wangun, pilihan kecap, citraan, gaya bahasa sareng kulon cantik sarupama dina adegan lahir. Sedangkan dina adegan batin aya jejer, wirahma, rasa sareng amanah. Aya 4. Upami adegan lahir mah aya 5, upami batin mah aya 4. Ku ibu moal dijelaskeun ieu anu salapan teh kumargi engke ku hidup bakal ditalungtik ku nyalira ngaliwatan games atanapi kaulinan football. Tah. Pikeun nalungtik anu 2 tadi antara adegan lahir sareng adegan batin. Ku ibu parantos dibagi kelompok. Kelompokna aya 4. Ya. Engke hidup gabung sareng kelompok masing-masing. Kelompokna aya Bangkung Hideung, Manuk Dadali, Mawargoda, sareng Peuyeum Bandung. Mangga kabentuk kelompok gumasar karena daftar anu aya dina slide ibu. Mangga dihaturana kanggo kabentuk. Kok cari dina kelompok masing-masing? Kelompok Bangkung Hideung, Bu, mana? Kelompok Mawargodas. Kelompok Es Lilin. Kelompok Manuk Dadali. Oke, tos ngabentuk 4 kelompok. Kumaha dina ieu sawala atanapi diskusi teh ieu ngagunakeun HP jadi mangga kaluarkeun HP-na, kaluarkeun ibuna, sareng alat tulisna mangga dikaluarkeun. Waktosna tos remse atos beres sadayana? Upami atos remse ayeuna hidup wawakil ti kelompok kedah ngadugikeun presentasina di payunan kelas. Ya, cekap ku sajami ti unggal kelompok. Paham? Murid mewakil ti kelompok Bangkung Hideung baris ngadadar hasil sawala ngeunaan adegan lahir dina kawinjang. Unsur-unsur kawi anu ngawungku adegan lahir kahiji nyaeta wangun. Kawinjang diwangun ku salapan pada. Wanguna teu kauger ku patokan atau napi bebas. Atur nuhun ka kelompok Bangkung Hideung anu diwakilan ku Ali Emrah geus awal. Kamu kelompok anu sanes mangga bilih bade ngadugikeun komentar atanapi bilih aya patarasan di aturanan. Mangga
representatif sadayana. Oh, harusnya jantan dina kawin jalma kumargi ieu teh kawin teh kalabat kana kawin modern. Jadi biasana kawin modern mah geus seueur ngandung gaya basa atanapi majas ya. Hatur nuhun kali lajeng ulang ka kelompok anu kadua nyaeta kelompok nomor bodas. Untuk di kelompok nomor bodas, baris ngadadarkeun hasil sawala ngeunaan adegan batin dina kamujang. Anu kahiji nyaeta temana biwuru. Sabagir kawin nyaritakeun kolot anu mere pepatah kabudakna sangkan jadi jalma nu bener nu soleh. Nu kadua rasana sedih. Katiten dina rupakana nyebut kawin teh makrupa pepeling sangkan urang kudu eling kanu Maha Kuasa di mana dilapah hidup di dunia. Kelompok itu palintennya adalah di kelompok parantos rese ayeuna cobi naon anu janten kacindekan dina hasil sawalan mangga prinsip dina kawin dan sareng sadulur teh aya dua bukti nyaeta adegan batin sareng adegan lahir. Jelasnya tadi hasil diskusi nanti anak sawalan nyaeta ngomongku ida parantos analisis unsur intrinsik dina kawin jang sareng sabiluna. Unsur-unsur kawin teh aya dua nyaeta naon? Adegan lahir sareng adegan batin. Sawala parantos rese cobi ayeuna hidup calik deui ka tempat sewang-sewangan anu sapertos tadi anu mimiti. Umargi pangajaran parantos rese kanggo dinten ayeuna kanggo kagiatan refleksi hidup cobi sebatkeun naon we anu parantos dipedas dina dinten ayeuna. Jo, sama ieu? Enggak. Harus pisahnya janten dinten ayeuna urang parantos ngabahas ngeunaan wangun kawin. Lajeng unsur-unsur intrinsik anu aya dina kawin. Anu ngawongkeun naon we maksud teh? Adegan lahir sareng adegan batin. Kumargi pangajaran tos rese ayeuna hidup mangga kerjakeun evaluasi anu ngeunaan ngaidentifikasi unsur-unsur rupa kakawin dina link Google Form. Linkna parantos diuploadkeun ku ibu aliwaka WhatsApp group. Mangga tinggal grupna kunyana kedah dikerjakeun eta soal evaluasi dikerjakeun nyalira-nyalira teu keri pira-pira. Tos dikerjakeun sadayana? Tos. Patunuhun anu parantos kerjakeun. Kumargi pangajaran dinten ayeuna tos rese, ibu cekapkeun di dieu nya. Tapi minggu payung hidup masih aya dina materi kawin. Ibu miharap minggu payun hidup maca heula materi ngeunaan bebedaan kawin klasik sareng kawin modern. Aya anu teu dipikakantos dina pangajaran dinten ayeuna? Tadi cekap ya? Kami cekap ibu aturkeun dugi ka dieu mangga kanggo AM dipimpin doa wae. Saya agak sate acan wangsul hayu urang ngadua sasarengan ngadua di kawitan ngadua rengse hatur salam. Assalamualaikum